Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadayana patepang dangudai sareng simkuring dina pidangan dongeng Sunda anu disiarkeun atanapi dipidangkeun di channel Suka Seni Sunda. Mohonnya mitra, ayeuna teh urang lajengkeun dongeng anu sanesna kumargi kamari tisna sabadesa tos tamat mitranya di seri anu katujuh tamat. Ayeuna urang lajengkeun deui kanu dongeng anu sanesna insyaallah. Tah, naon cenah ayeuna judul dongeng anu enggal teh Mangaris? Kedapnya urang absen heula. Lejang wayah kieu Kang Iwan Rosadi di Bekasi, Kang Wahyudin di Sumedang, terus sadenya Elis Suryana, Kang Andri, Salwa Suhendar di Karawang, Kang Dede Ruswandi, Kang Ajril Alindra di Sumedang, anu dibubat Kang Dedi Rafdiman ogenya wilujeng wayah kieu. Margi duka tabu sabaraha kitu ngadangukeunana janten wilujeng wayah kieu wae. Aya nu di Ciamis Kang Nur Faizi Hidayat, aya oge teh Nila Rosalinda, terus aya deui Dani di Tasik saur nantinya, aya salakisieunan nu juga Bandungan salakisieunan Kang sareng oge atos sami dah. Mangga mitra, dongeng anu baris ku pribados ayeuna dipidangkeun teh nyaeta judulna Neangan Bapa. Neangan Bapa karangan Min Resmana, ieu teh diterbitkeun ku Sunda Jaya Bandung tahun 1866. Mangga mitra, supados teu nyangkolong kana waktos urang pedar wae ieu dongeng anu enggal anu judulna Neangan Bapa. Wilujeng ngadangukeun. Kampung Tenjolaya. Bari teu karasa Nyi Sumirah merbei mili. Cipanona ngalemreh kana pipina, maseuhan sesa-sesa kagelisanana baheula. Ari panon nu baheula mah jadi tujuning tetep lalaki. Ayeuna cipruk ku Cipanon. Najan teu rosa tetela Nyi Sumirah inghak-inghakan. Tungtung kabayana geus cipruk balas dipake jusutan Cipanon nu murubut meh taya eureuna. Ibu teh geus kolot anaking, ceuk Sumirah selang-selang tina inghak-inghakanana. Ari kahayang mah dina mangsa sakieu nya kokolotan ibu hayang nyernakeun pikir, hayang ngarasa tentrem, ulah dirobeda teuing ku pikiran-pikiran anu pikapusingeun. Tapi teu kuhan teu, pertanyaan hidup teh teu boleh ngaganggu kana hate ibu, teu boleh ngaganggayong nungtun kabingung nu biheung nepi ka tungtung. Tur eta teh ceuk rasa ibu mah asa teu aya gunana. Mireng kasauran ibuna kitu, Jaka Winaya teh jadi bingung. Ngarasahan heueul tuluy mah. Naha atuh manehna teh bet teu kuat nahan kahayang. Keukeuh hayang nyacapkeun kapanasaran. Padahal anu ceuk pangrasana kacida pentingna teh sing horeng ceuk ibuna mah taya gunana. Jaka Winaya ngarasa pohara handeueulna. Dumeh geus ngalantarankeun indungna ngarasa sedih, atra dina renghap inghakna bangun kanyerian pisan. Nyangakeun sadaya-daya bae ibu, putra teh rumaos lepat. Abdi teh teu kiat nahan kahayang. Tadina mah ku emutan asa teu aya lepatna abdi naroskeun hal eta teh. Margi eta teh kalintang pentingna pikeun abdi. Nanging buktosna pertanyaan abdi ngajaheutkeun manah ibu. Taya sanes nyudah dihapunten anu kateda. Namung abdi janji
abdi moal taros-taros nu teu uni sapertos kitu. Mung kahoyong teh ibu sing bear janglar deui sapertos memeh abdi tumaros teh ya. Dedeh teuing anaking. Pacuan ulah boga pikiran kitu, ceuk Nyi Sumirah bari masih keneh inghak-inghakan. Memang sawajibna hidup nanyakeun saha bapa. Sabab kapan sararea oge pada miboga bapa. Ieu mah ibu we nu teu kuat narima kenyataan. Nepi ka ibu teh teu wasa ngajawab pertanyaan hidup anu sakitu basajana. Upami kitu mah nah atuh nganggo dirahasiakeun ku ibu teh. Kapan saur ibu sawajibna abdi naroskeun sahanya bapa. Abdi teh parantos sakieu nya kagedean nanging oleh teu acan terangna saha ari bapa abdi teh. Ari kitu naon gunana hidup nanyakeun nu jadi bapa teh. Nah kasih ibu ka hidup kurang keneh karasana. Nah hidup teu ngarasa yen ibu teh sanggup ngorbankeun sagala rupa pikeun kasugemaan hidup. Leresan eta mah teu kedah dicarioskeun deui ibu. Karaos tur katampi pisan. Nya banyo asih ibu nu nyiraman hirup sareng kahirupan abdi ti kapungkur dugi ka ayeuna pisan. Nanging abdi teh keukeuh. Teu acan ngarasa sugema ari teu acan terang nu jadi bapak mah. Abdi teh sok ngarasa sirik. Nah ari nu sejen baroga bapa, ari abdi henteu. Rarasaan kitu teh kacida nyiksana kana hati abdi ibu. Nyi Sumirah ngahuleng sakedapan mah. Da jeung nyana sakur nu diomongkeun ku Jakawinaya teh taya salahna. Sanajan kitu teu weleh Nyi Sumirah teh bingung. Teu terang kudu kumaha nya pilakueun. Naha mending dibejakeun bae kitu. Saha sabenerna bapa jajaka nu keur mando hareupeunana teh. Sanajan bari ngarunclang Cipanon, Nyi Sumirah teu bosen-bosen neuteup putrana nu sembada rubak dada. Jeung enyana gede boros Jakawinaya teh. Ari pagegedeannana bat jadi nonoman gagah. Sejen tinulian beda ti jajaka sejen nu aya di Tenjolaya. Sanajan kitu Jakawinaya teh kara mencilkeun maneh. Sanajan beda sorotna oge henteu tumarumpang campur gaul jeung batur-baturna teh. Babarengan ngangon muning, babarengan ngalasuluh kaleuweung, babarengan icikibung di leuwih walungan Cipahiang. Tara teh teuing Jakawinaya mah nguluwut teh. Upama keur ulin jeung batur-baturna, manehna salawasna gumbira bae. Iwal lamun baturna tea nanyakeun bapana. Manehna teh henteu bisa ngajawab, da emang kaca nyahoeun. Minangka jawabanna teh paromana jadi sarurem, kawas nu nandangan bang baluh batin anu kacida beratna. Jaka, ceuk Nyi Sumirah bangun teu purun. Ieu mah kakara ngalamunnya. Lamun upamana bae ku ibu teh dibejakeun, yen bapa hidup teh jelemah luhur pangkat, malah jadi nu ngawasa nagara. Cing, kumaha pikiran hidup? Sakedapan mah Jakawinaya henteu ngajawab. Asa teu kaharti eta pertanyaan indungna teh. Sanggeus lila mikir, pokna. Upami teh mah leres yen bapa teh jalmi nu luhur pangkatna, eta mah sanes soal pokok. Jadi pokona mah abdi hayang penak sareng bapa. Kumaha panampianana engke eta ge henteu jadi soal pikeun abdi mah. Da abdi teh moal ngadadak jadi menak pedah bapa abdi jelema nu nyepeng kalungguhan anu luhur. Da anu nangtukeun kaayaan diri abdi mah nya amal kalakuan abdi sorangan. Hade eta pikiran teh Jaka. Ceuk Nyi Sumirah bangun gumbira pisan. Ayeuna kumaha sikep hidup? Upami kabuktian yen bapa hidup teh jelema jahat nu teu dipikahayang ayana aku sarerea. Upami kitu mah nya kawajiban abdi pikeun ngomehanana. Abdi bakal ikhtiar nuyun bapa kana jalan anu leres. Saupami teh mah bapa teh parantos sasab.
Nyi Sumirah teh teu kuateun ngampeuh Cipanon. Lain lantaran sedih, tapi bakat ku gembira boga anak kitu pikiranana. Sanajan kakara mangrupa kahayang anu tacan dilaksanakeun teu wudu nimulkeun kagembiraan. Kacida ibu bungahna ngadenge caritaan hidup teh Jaka. Mana komo lambun geus jeung prakna mah. Cek Nyi Sumirah deui. Jadi saha bapak teh ibu? Cek Jaka Winaya hormat pisan. Mani anteng neuteup ka ibuna. Bangun usieun aya kasauran ibuna nu teu kakuping. Tapi Nyi Sumirah tacan pok keneh bae. Masih keneh sabil dina hatena, bejakeun atawa entong. Asa-asa keneh Nyi Sumirah teh. Lamun Jaka Winaya geus nyahoeun saha bapana naha moal jadi matak. Ibu mah bet sapertos anu asa-asa. Ceuk Jaka Winaya. Saya nama emut wae ku ibu. Saupami ibu ku anjeun jadi hiji jajaka anu teu terang rupa bapa. Eta jajaka teh ditaros ku batur-baturna. Saha bapa maneh? Mana bapa maneh? Rupina bae ibu ge sapamadegan sareng abdi. Yen kajadanan kitu teh mangrupi siksaan batin anu sanes lumayan. Heug ku ibu rek dibejakeun, rek ditemreskeun sagala-galana. Kawasna bae memang geus nepi kana waktuna hidup kudu nyaho kana ieu rahasia. Rahasia nu disidem ku ibu dina angen-angen pikeun waktu nu geus kacidalilana. Sarua jeung umur hidup sorangan. Heug rengekeun hidup teh Jaka Winaya nyata mah anak menak agung anu wewengkon kakawasaanana teh pohara legana. Malah lemur urang ge asup kana kakawasaanana. Unggal jelema hormat jeung ajrih ka anjeunna. Hidup ge kudu kitu upama jaga diparengkeun patepung teh. Anjeunna teh pohara mika asihna ka ibu, kacida mika asihna ka hidup. Ngan bae kulantaran hal-hal anu teu dipikahayang kapaksa anjeunna teh papisah jeung ibu, pajauh jeung hidup. Tapi sanajan kitu kanyaahna ka hidup mah teu sudah-sudah. Hidup ge kudu malik nyaah ka anjeunna. Saha atuh? Heug ku ibu rek dicaritakeun. Bapa hidup teh jenenganana Galinggasura nepi ka ayeuna masih keneh aya di dalam di Sukawana. Tah nyaeta pisan bapa hidup teh Galinggasura. Nyi Sumirah tuh mitra menghayati teuing sapunten. Nyi Sumirah ngarenghap ngatur ambekan. Da tadi mah sabot ngaguar rasiahna teh bet jadi renghap ranyug. Duka kunaon. Ari Jaka Winaya anteng keneh neuteup ka ibuna, bisi aya keneh cariosanana. Ngan sakitu Jaka rahasia ibu teh. Geus tetela ayeuna mah saha sabenerna bapa hidup teh? Bapak teh dalem nya ibu. Bener pisan. Kanjeng dalem Sukawana anu jenenganana Galinggasura. Nanging naha atuh ari ibu bet henteu di kadaleman sareng bapa. Naha bet aya di dieu kampung alit sisi gunung. Nyi Sumirah ngaharu bari meh-mehan teu kuat nahan kasedih. Puguhnya tak pisan anu hese nerangkeunna teh. Naha manehna henteu cicing di kadalaman sakumaha mistina hiji garwa dalem. Naha bu, naha bapa teh tamelar ka ibu. Ih, henteu anaking teu pisan-pisan. Bapa hidup mah henteu tamelar ka ibu. Anjeunna teh hiji lalaki pinuji. Naha atuh ibu henteu dicana ka kadaleman. Nyi Sumirah ngahulang deui. Can terang kudu kumaha nyaritakeunana ka Jaka Winaya. Naha bu, cek Jaka Winaya deui. Tuh hampir pahili sana. Lantaran ibu mah somah anaking eta nu jadi sabab teh. Teu kahartos ibu. Jalma-jalma sabudeureun urang teh Jaka
Nabeda-bedakeun jelema jadi dua golongan. Nya eta menak jeung cacah. Eta nu dua golongan teh henteu bisa ngahiji. Sabab nu hiji harkatna luhureun anu sejena. Ari menak cenah ge jalma hormateun, nya somah kawas ibu anu kudu kahormatan. Dah kapan somah teh boga anak menak. Kitu ceuk hayang menak teh. Nya kulantaran eta dua golongan teh papisah lir ibarat badega jeung gunungan. Dina kabeneran aya nu ngahiji, akhirna teh sok pika nyerieun bae, pika sedihieun. Nya ibu contona, ibu teh somah nu kungsi ngahiji jeung menak. Nya eta bapa hidup teh. Menak asli pisan, tina dampal sampean nepi ka embun-embunan. Menak tulen. Kumaha kajadianana? Pan hidup ke nyaho sorangan. Jaka Winaya ngahulang. Tina teu nyangka sing horeng kitu lalakon ibu nate. Manehna ngarasa henteu genah, henteu papanggih jeung nu jadi bapa. Geuning ibuna mah leuwih ti kitu sedih nate. Ibu nyarioskeun yen papirak sareng bapa teh kumargi benten golongan. Nah atuh kapungkur nganggo ngahiji. Nah ibu teh betiasa kagungan caroge ka dalem. Sanes teu tiasa ngahiji eta ge nu dua golongan teh. Tangtu hidup tacan ngarti anak king. Anu ngahijikeun ibu jeung bapa hidup mah tresna asih. Ari tresna asih teh henteu mandang golongan. Jadina teu di mana jeung iraha bae nya eta rahasiana. Tresna asih. Kacidah limpuna eta kecap teh. Hanya kal aing pribadi tacan ngalaman kumaha rasana tresna asih nu jadi bapa. Ceuk Jaka Winaya di jero hatena. Ari Nyi Sumirah netep putrana antep-antepan. Kawas nu taya kabosen nonoman sembada cakep perceka. Eta irung tetela irung aing. Ari panona eta mah socakan jeung dalem. Harewas Nyi Sumirah dina hatena. Upami kitu mah ibu, abdi teh bade mios ka Sukawana. Sejana pangan Kanjeng Rama. Ceuk Jaka Winaya tatag pisan. Nyi Sumirah kaget lain dikieuna. Mireng caritaan Jaka Winaya kitu teh. Memang geus kapikir yen akhir-akhirna mah nya Jaka Winaya teh bakal boga niat kitu. Tapi teu nyangka ari boga niat harita keneh mah. Nu matak kacida Nyi Sumirah ruwaseunana. Abdi teh nadawi di ibu bade mios ka Sukawana. Kalintang abdi kumejotna hayang terang kumaha kaayaan di kadaleman teh. Kacipta pirameunana. Ceuk Jaka Winaya marah mai pisan. Sabenerna mah ibu teh henteu bisa nyaluyuhan pamaksa dan hidup. Lantaran teu mustahil hidup teh bakal pinangih jeung kakut jiwa. Ari sakadar hayang nyaba ka nagara mah ibu ge moal ngahalang-halang. Tapi ari rek nepungan Kanjeng dalem mah ceuk rasa ibu asa tacan waktuna. Naha ibu? Geus puluhan tahun Kanjeng dalem teh henteu kaangkat ka dieu. Malah teu mustahil yen anjeunna teh parantos hilap ka ibu. Namun ayeuna hidup ngadeuheus ka kadaleman. Bisa bae hidup teh ditolak ku urang kadaleman. Tah eta nu jadi hariwang ibu teh. Upami teh mah dugi ka kituna, abdi bakal keukeuh ngabelah abdi. Kapan hakna anak mah milari bapa? Tangtu kana kituna mah. Lamun ibu menak mah hidup teh moal teh teuing make kudu kekalayangan bapa. Urang nyobian bae ibu. Urang singkirkeun sakumaha halang teh. Abdi teh nedapi doa ibu. Sanggan abdi salamet sarta hasil nu dimaksud. Geus barang tangtu ari pidoa ibu salawasna ngajaring hidup. Di mana baiknya hidup aya. Omat sing bisa mawa diri di pangumbaraan teh. Sangkan hidup diraksa kudu ngayuga. Jauhan sifat memusuhan. Sabab ari musuh mah hiji ge geus rea teuing. Jaka Winaya sumujud payunan ibuna. Nadawi di sareng andung pidua Nyi Sumirah teu kuat ngampeuh Cipanon. Lantaran emut yen bakal paturai jeung putra kinasih anungan hiji-hijina. Jaka Winaya bakal lunta ninggalkeun Tenjolaya duka iraha pimulangeunana.
sarta duka naon anu bakal tumiba ka dirina. Antep pisan pangusap dampal panangan Nyi Sumirah kana mastaka Jakawinaya ngagamarkeun katresna anu taya hinggana. Sok sanajan duanana henteu lemek-lemek nya cacarita, tapi naon deui anu kudu dikedalkeun lamun hate geus ngucapkeun sagala-gala. Jakawinaya memehan teu kuat ngampeuh Cipanon. Tina awahing ku ngangres bakal paturai jeung ibu nu mika asih. Jaka anaki, kasedih ibu dina poe ieu istu taya keur mapanekeunana. Hidup teh tiletik tacan pisan papisah jeung ibu. Sanajan kitu ibu teh henteu aral, henteu subaha. Sabab sugan jeung sugan kasedih ibu teh bakal jadi marga lantaran karena kebahagiaan hidup. Program yang anaki, moga-moga bae lalampan hidup teh jadi marganing kamajuan pikeun hidup. Sanggeus kitu duanana taya nu lemek sakemek, kawas nu beakeun picaritaan. Sanggeus pada bisa maperasa kaduhung nu kacida matak sedihna. Jakawinaya beberes nyadiakeun saukur nu rek dibawa sajeroning perjalanan. Sanggeus tarapti bral manehna nepungan batur-baturna jeung sobat-sobatna. Bebeja yen arek ninggalkeun lembur bari cantang tu iraha pibalikeunana. Batur-baturna ngangres taya papadana rek ditinggalkeun ku Jakawinaya teh. Ngarasa leungiteun batur anu satia tur luhur budi. Isukna Jakawinaya teh mimiti nempuh lalampahanana ngajugjug ka Sukawana. Ku Nyi Sumirah dibekelan keris-keris leutik disimpen ku Jakawinaya dina buntelan papakeanana. Upama Kanjeng dalam henteu kersa ngangkeun anak ka hidup, pek temongkeun eta keris teh. Mudah-mudahan sing aya gunana. Sanggeus da pidua sakali deui ka ibuna, bral bae Jakawinaya teh miang. Nyi Sumirah teu bosen-bosen nyerangkeun nu indit ti kajauhan. Nepi kalesna pisan leungit di hiji pengkolan. Nyi Sumirah ngarenghap kawas nu eungap. Kadaleman Sukawana. Harita teh Kanjeng Dalem nuju nyesepuhan musyawarah. Ngabadantankeun soal-soal anu aya patalina jeung karaharjaan nagara. Di payunan Kanjeng Dalem hempak para santana kadaleman anu geus tetela kasatianana kanu jadi dunungan. Lamun teh mah maranehna migawe hiji pagawean, eta teh lantaran geus aya widi atawa numutkeun parentah Kanjeng Dalem. Palih tengan ti Kanjeng Dalem nya patih anggana. Kapercayaan Kanjeng dina sagala rupa hal. Awakna nu bosongot hade amprotan di embohan ku kabisana nu pilih tanding. Estu matak murungkut musuh, matak memandapan karena lawan. Ari dipalih kiwa nya putra Kanjeng Dalem anu dua. Nyaeta Sumantri jeung Susena, duanana geus nepi kana mangsa dewasa. Keur meujeunna buta tulang buta daging. Nya kaputrana nu dua teh Kanjeng Dalem neundeun harepan tutur kepercayaan. Yen kadaleman Sukawana teh moal runtuh ku usum, moal rungkad ku mangsa, da aya nu bakal nuluykeun. Susena geus digadangkeun jadi pikentoseun Kangjeng dina waktosna. Ari Sumantri nu boga karesep kana kaperjuritan, purah ngulik kasaktian jeung kasantikaan, nya digadangkeun kana sesepuh prajurit Senapati Sukawana. Beda ti Sasari. Kaayaan musyawarah teh harita mah estuning surem tur rengkeng. Para santana nu ngarasa yen kaayaan teu sakumaha biasana, ngarasa teu betaheun diuk lila-lila dina kaayaan kitu. Dina nampi laporan ti para santana, Kanjeng Dalem teh henteu kaopan pisan. Upama aya nu rada uga-ege dina nyarita, Kanjeng teh teu euleum-euleum jentak bangun bendu kacida. Kaharti dina kitu mah danilik kana pamenteuna oge
tetela pisan yen Kanjeng Dalem teh nuju sungkawa mana. Tangtu keur aya pasualan anu henteu dipikasuka ku anjeunna. Imutna kalimpudan ku serem kucemna, mutuh matak pikapaweureun para santana. Ari nu terang kana gegekanana nu matak Kanjeng Dalem kitu ngan patih anggana. Ngan patih anggana nu terang sabab ngan patih anggana nu nyarengan Kanjeng Dalem basa angkat ka kadaleman Wanayasa. Mimitina pisan dalam Wanayasa teh ngamusuh ka dalam Galinggasura alatan tina soal tapel wates lantaran teu bisa dibeberes ku carita nya antukna mah senjata anu nangtukeun teh soal tapel wates teh nimbulkeun perang anu rongkah oge. Nu meunang teh Sukawana. Wanayasa jadi patalukan Sukawana. Unggal taun ti Wanayasa teh dikudukeun ngirim upeti. Tur dina waktu perang oge rea pisan harta banda kadaleman Wanayasa anu dikerid ka Sukawana. Tapi eta mah henteu sabaraha. Sanajan sakumaha reana harta banda anu dirampas ku Sukawana, dalem Wanayasa teh henteu ngerik-ngerik teuing. Tapi aya hiji hal anu bakal ngalanggengkeun ka cecep Wanayasa ka Sukawana. Nu teu weleh bakal jadi ruhak dina huut. Nu dina hiji waktu mah teu mustahil bakal hurung ngabela-bela. Demi sababna teh tayalian putri kinasih dalam Wanayasa, putri kinasih dalam Wanayasa teh. Oh, lepat nyerat sigana mah. Demi sababna tayalian putri kinasih dalam Wanayasa diboyong ku dalam Galinggasura. Dijieun tawanan perang sahanteuna kari kumaha kersa anu nawan. Tah nya ieu pisan sabenerna anu ngalanggengkeun rengkengna tatali eta dua kadaleman teh. Ari putri bojongan teh jenenganana Juag Bentang. Sandana Juag Bentang, putri bentangna di kadaleman Sukawana. Duka saha sabenerna ari jenenganana anu asli mah. Ngan kutina gelis-gelisna nepi ka nelah Juag Bentang teh. Nelah ku panyebut nurea nu nganggap bentang ka Juag Bentang. Kalintang bungahna dalam Galinggasura basa patih anggana netelakeun yen aya boyongan istimewa teh. Asa jadi anom deui, asa jadi jajaka deui. Ari ayeuna nya soal Juag Bentang anu ngalantarankeun Kanjeng Dalem runtik galih teh. Nya ieu sababna nu ngalantarankeun pamenteuna langka berag tur gampil pisan bendu. Soal Juag Bentang teh pohara musingkeunana. Kumaha kaayaan palawe jadi parakan sarang teh patih? Saur Kanjeng Dalem. Sapertos taun pangkar bae Gusti. Cek patih anggana. Bari imut semu imut. Para santana nuliana taya nu engeh yen Kanjeng Dalem teh mariksakeun kaayaan Juag Bentang nu disumputkeun di kampung Parakan Senang. Ari jawaban patih magar sapertos taun pengker maksudna mah Juag Bentang teh tetep kawas kamarina henteu daekeun nedunan kapalai Kanjeng Dalem. Nya ieu pisan pasualanana teh. Juag Bentang nanduk kana kapalai Kanjeng Dalem nu sasatna nu ngamimilik raga nyawana. Sagala kapalai Kanjeng Dalem ditolak bae ngalawan sateka-teka. Kekecapan nu kalasar tampolana ludah nu namplokeun sakur kacecep salawasna ngabageakeun Kanjeng Dalem upami ngersakeun nyeketan ka Juag Bentang. Nah atuh henteu dipaksa bae piraku taya santana kadaleman anu sanggup nalukeun ati sang putri. Teu kersaeun Kanjeng Dalem teh ari kedah maksa mirusak mah. Kaemut ku anjeunna yen pasrah karena paksa mah moalana. Teu cara pasrah karena suka. Eta nu dipiharep teh pasrah karena suka. Ngan hanjakal henteu jual bae. Unggal Kanjeng Dalem nyeketan ka Juag Bentang pinasti wareg ku panyarekan laklak dasar anu pohara peureusna. Leuwihna ti kitu Juag Bentang teh sok nyanyepeng keris leutik di lelempeng kana angeunna. Upami Kanjeng maksa mirusa
Geus pasti eta keris teh bakal nanceb cina nyabut nyawa. Pajarkeun teh kajeun teuing dihaneutan ku getih sorangan. Jeung tibatan kudu dihaneutan ku pangeukeub Kanjeng Dalem mah. Kitu tekad juag bentang teh. Mayunan kayaan sarupa kitu Kanjeng Dalem teh henteu tiasa kukumaha. Ari rek dipaksa meureun juag bentang teh jadi mayit. Ari henteu dipaksa boa anjeunna pribadi anu jadi mayit lantaran kabungbulengan ku sekar kadaleman wanayasa anu sakitu pika uruyeunana. Butak Kanjeng Dalem teh henteu tiasa mikir nanaon ari amut kajuag bentang mah. Biasana nya kapatih anggana nyaranduna teh. Dahanya kaula teh geus kolot patih. Saur Dalem Galinggasura sakali mangsa. Nah Gusti nganggo kagungan emutan gitu. Kula teh disebut bandot kolot ku juang bentang. Saur Kanjeng Dalem dina manahna. Ari pokna kapatih mah henteu nanaon patih. Hayang nyaho bae kaula mah. Da jeung nyana maneh teh bandot kolot. Bandot kolot nu teu boga cedok. Gerentes hate patih, tapi anu dikedalkeun binarung imut mah Aya kalana sepuh atanapi aom teh teu jadi pasoalan deui Gusti. Nyaeta kanggo jalmi-jalmi anu kasinugrahan rupi anu luar biasa. Tiasa jantan leres Gusti teh parantos aya yuswa. Nanging sanaos kitu, putri mana anu henteu kaedanan ku salira Gusti. Kanjeng Dalem mani marah mai dikitukeun teh. Saurna, kawas nu pikun anjeun mah patih. Juag bentang teh nolak sapada mayang ka kaula. Dina leresan ieu Gusti teh lepat ngartos. Juag bentang teh sanes nolak. Nanging api-api nolak malar Gusti langkung keyang miharepna. Nah nya eta teh patih. Nanya si juang daekeun ka kaula. Mung soal waktu asungkul Gusti. Kitu geda moal lami ieu. Kalintang bingahna Kanjeng Dalem teh harapanana timbul deui. Tapi hanya kal harapan teh ngan wukul jadi harapan. Waktuna lila teuing nepi ka juang bentang henteu api-api nolak teh. Sakuduna mah diusahakeun ku anjeun patih. Malar hasil palawi jadi parakan serang teh sing leuwih alus batan tahun kamari. Sabab di dieu ge henteu hade deui. Saur Kanjeng Dalem, diusahakeun mah parantos Gusti. Nanging rupina bae teu acan dugi kana waktosna pinarang hasil. Nu haladir teh teu terang ieu. Yen nu disawalakeun ku Dalem jeung patih teh sama sakali taya sangkut pautna jeung kapentingan maranehna. Dalem jeung patih teh lain nyawalakeun palawija anu sanyana. Tapi nyaritakeun si denok juag bentang nu aya di parakan serang. Kanjeng Dalem nyaurkeun yen di kadalaman oge geus timbul kaayaan nu kurang hade. Soalna tayalian Dewi Mayangsari garwa Dalem tos uningaeun yen Kanjeng Dalem kagungan cengceman di parakan serang. Mitra Sukaseni Sunda sadayana sakitu wae heula ieu lalakon neangan Bapa karangan Min Resmana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui anu seri nu kadua nya mitra. Hapunten boh bilih dinanyanakeun ieu dongeng simkuring seueur kalepatan teu sapagodos sareng nu dipiharep ku mitra sadayana. Simkuring pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mitra.